Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pangersa Bapak Sapi'i anu kusim geuing pihormat oge teu hilap kedua mempelai Kang Saipur Rohim kalih Neng Karmila Hermanto nu alhamdulillah tadi enjing parantos ngalaksanakeun ijab qabul sareng alhamdulillah ayeuna nuju berbahagia anu pamudah-mudahan dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Oge teu hilap keluarga besar Pak Wawan Hermanto alhamdulillah masih aya dina wengi ieu, insyaallah anjeunna oge bade sami nyaeta ngayakeun pengajian umum anu kusim hormat. Oge teu hilap alhamdulillah kasepuhan Ketua MUI pangersa Pak Ustad Haji Ahmad SAG reng-rengan pengurus anu kusim hormat. Teu hilap Kang Ustad Kurdi selaku Pangjajaparcara nu kusim hormat, oge aparatur pemerintah desa, teu hilap oge para lembaga desa Cikancas utami pangersa Pak RT hiji RW 2 Pak Jain oge Pak Suparman anu mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap para Bapak Ibu hadirin no alhamdulillah dina wengi ieu masih tiasa hadir dina raraga tasakur binikmat keluarga besar Bapak Sapi'i sakaluargi anu pamudah-mudahan oge dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap para kaula muda generasi muda anu pamudah-mudahan oge anjeunna selaku nyaeta penerus perjuangan agama Islam oge nu pamudah-mudahan dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Ti payun ayu urang panjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ieu urang masih dipasihan wang pirang-pirang kanikmatan ku anjeunna diantawis nikmat sehat, nikmat panjang umur, nu utami nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Bapak Ibu sadaya alhamdulillah dina wengi ieu masih tiasa nyumponan kana pangulemna Sohibul Maqasid Bapak Sapi'i sakaluargi dina raraga anjeunna tasakur binikmat kanggo putrana Kang Saipur Rohim oge Neng Karmila Hermanto alhamdulillah tadi enjing parantos ngalaksanakeun ijab qabul nya alhamdulillah tasakur binikmat dina wengi ieu nyaeta bade dieusian ku pangosan umum. Salawat kali salam mugia tetep urang lungsurkeun ka junjunan orang sadaya habibana ya nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana sahabatna oge urang salaku umatna anu pamudah-mudahan urang selalu istiqomah kana ajaran anjeunna sareng pamudah-mudahan urang kenging syafaatul muadi anjeunna yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim hormat ti payun simkuring ngatur nuhunkeun utamina ka pangersa pangjajab acara Kang Ustad Kurdi anu parantos masihan waktos kasimpuring kanggo cumariosti atas nami pemerintah desa dina raga kegiatan dina wengi ieu. Atanapi dina raga tasakur binikmat keluarga besar Bapak Sapi'i kanggo putra oge putri putrina anu parantos nyaeta ngalaksanakeun ijab qabul tadi enjing. Salajengna simkuring utamina ngaturunkeun kasadaya jajaran panitia nu alhamdulillah anu parantos ngabantos kana pamaksadanana Bapak Sapi'i sakaluargi ti saminggu kapengker dina raraga di urang mah aya sok biasa nyaeta adat istiadat kempelan ulem-ulem satu acana prak nyaeta dina hajat oge ngalaksanakeun paniatanana nu tangtosna ku segala pikiran tanagina anu parantos dipasikeun ka pangersa keluarga besar Bapak Sapi'i pamudah-mudahan sing ngajadikeun hiji amal ibadah anu pamudah-mudahan nyaeta
ditampi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salajengna hadirin anu kusim hormat atuh simkuring oge ngatur nunkeun kasadaya Bapak Ibu nu alhamdulillah masih tiasa nyaeta sumping di rompokna Bapak Sapi'i dina raraga nyaeta anjeunna ngayakeun syukuran atanapi tasakur binikmat ku ayana nyaeta pangaosan umum. Mudah-mudahan angkatna Bapak Ibu sadaya ti rompok dugi ka ieu tempat nyaeta diganjar salengkah 100 rakaat. Amin ya robbal alamin. Tadi kudu pidoa urang sadaya alhamdulillah akad nikah atanapi ijab gobulna teh nyaeta aya dina kalancaran, teu aya halangan harungan, estu kingung ridho Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Sareng simkuring oge ngadongakeun mudah-mudahan kedua mempelai menuju berbahagia, mudah-mudahan nyata anjeunna tiasa nyata ngambah rumah tangga, nyata rumah tangga anu sakali jadi, nyata rumah tangga anu kenging predikat sakinah mawadah warahmah. Sareng mudah-mudahan nyaeta kedua pasangan ieu enggal di pasian momongan anu soleh tur nya solehah, amin ya robbal alamin. Sekali deui hajung hapunten utamina meureun saminggu kapengker aya acara meureun adat di urang sok marlek atanapi sajabina beubilih eta mangaganggu kanu tebihna kanu caketna hapunten anu saageng-agengna. Jadi eta isim kuring sakedik ti atas nami pemerintah desa kirang langkung nasim kuring dedasi hapunten ar kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.